Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu ari ieu maqalah al khamisatu anu kalima wal isruna sareng 20 ruwiya parantos diriwayatkeun annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah alaihi salatu wassalamu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja parantos keluar Kangjeng Nabi data yaumin dina hiji poe ala ashabihi mayunan para sahabatna faqala teras cumarios Kangjeng Nabi kaifa asbahtum kumaha manjing isuk-isuk aranjeun kabeh qalu ngajarawab itu sahabat asbahna isuk-isuk abdi sadayana mukminan bari kaayaan iman billahi ka Gusti Allah faqala teras naros deui Kangjeng Nabi wa ma alamatu jeung naon ari cirina imanikum iman aranjeun kabeh qalu terus ngawalar para sahabat nasbiru sabar abdi sadayana alal balai tina pilara wa nashkuru jeung syukuran abdi sadayana alar rohoi tina kamakmuran hirup wa nardo jeung ridho kam abdi sadayana bil qada'i tina papasten faqala teras ngawaler alaihi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antumu itu selesai nama da antumul mu'minuna antum ari aranjeun kabeh al mu'minuna eta jalma-jalma anu iman haqqon anu bener wa rabbal ka'bati demi Allah kamari teh nembe dugi kana naskuru ala rohoi tinggal wanardo bil qadoi. Para ibu sadayana dina ieu maqalah nyarioskeun tentang ciri-ciri jalma anu iman teh nu kumaha. Geuningan sok jadi patarosan urang jalma nu hirup ka janajah anu maot. Sok dipimpin ieu jalmi teh ieu janajah teh mukmin, muslim. Naon ari mukmin?
Anu ngaran mukmin teh saur para sahabat naon? Hiji, jalma anu mukmin teh ciri nate nasbiru kudu boga rasa beres kamari dibahas ta. Sobar tina naon? Sobar tina mangrupa-rupa pilara rek balai dunia anu bentukna kahirupan, rek balai dunia anu bentukna kasehatan, rek balai dunia anu bentukna perasaan. Nah emang aya balai anu bentukna perasaan? Aya. Ibu jongjon ngaji di dia koropor-koropok ngopian kurupuk sing horeng salaki bari nguseup teh bari nonton dangdut sok teh kumaha. Batin buta. Beres teh hiji. Ciri jalma iman mah sobar dina nandangan balai. Nomor kadua, wa nashkuru ala rohoi, sok daek syukuran dina naon baik kangeunahan dina bab kahirupan. Rek leutik rek gede teu ditingali bentukna, nu penting karasa ngeunah eta nu kudu disyukuran. Rek saeutik rek loba rek naon bae bentukna, rek harta rek pakaya rek anak rek jabatan rek kasehatan. Naon sababna? Ibu ari perspektif kabungah dina syukur mah beda-beda. Nu beunghar ceuk nu miskin teh punten-punten nya imah lain nyebutkeun ngabeda-beda nu beunghar jeung nu miskin ngan meh ngartos bahasa urang simpelkeun. Nu beunghar dianggap ku jalma nu miskin si itu mah bunga ngareunah senang. Cek nu beunghar sarua aing mamun mentakal teh hayang teh biasa-biasa we jiga si anu teu kudu mayar pajak, teu kudu mayar listrik babeladagan anjing sagala rupa. Silih sangka aya deui kabungah anu lain bentukna harta tapi matak bunga kana diri naon? Katurunan. Ibu manu boga anak kakara dua menigeus jangar beungeut lagi kokoloteun naon? Lieur ngurus budak. Bari teu ngarasakeun kumaha perasaan jalma nu geus 30 tahun kawin can boga-boga anak. Beres teu? Percaya teu bentuk-bentuk nikmat beda-beda. Aya oge jalma teh nu katilu beunghar, turunanana seueur, ngan dicabut rasa dina indrana, cabut paningalina ku Allah. Abdi gaduh rerencangan Bu, anjeunna nuju anumna sok tukang nginum. Tukang naon? Tukang nginum. Anjeunna keur ngorana nya edang ngora kene ayeuna ge kita ngan sate acan nikahna maksud teh sate acan nikahna teh tukang mabok ari bas naon sataun sate acan nikahna teh lolong diponis lolong moal bisa dioperasi deui total. Jadi urat sarafna teh tos kacampuran ku gas tina narkotika tina alkohol lolong total tos hancur sarafna teh. Heg kersakeun teh hayang naon atuh anjeun? Ah urang mah moal muluk-muluk Gusti rek fokus ibadah we ayeuna mah. Dikersakeun teh ibu kenging jodoh istri soleh nya matak tong saucap-ucapna Bu nya ari nu ngaran bahasa doa teh nyaan ieu. Lalakina rencangan abdi ngadoa, ah abdi mah meunang jodoh syukur teu meunang ge teu naon-naon dadek saha atuh awe nu daekeun kaayaan kawas kieu. Kersakeun teh awewena ibu ngadoa naon coba awewena matak daek rencangan abdi. Ditaroslah ku rencangan abdi teh ari anjeun bet daek ka kuring naon alesanana. Abdi teh cenah baheula teh salah ngadoa. Naon ngadoana?
Gusti abi mah moal muluk-muluk cenah meunang jodoh teh anu teu daek ningali deui awewe sejen sing horeng nya meunangkeun teh jalma nu boro-boro ningali awewe sejen ningali pamajikan lagi can pernah saumur hidupna. Tapi abi nu mujina buka anjeunna ibadahna teu pernah tinggalin. Terus anjeun naon nu jadi sebab nyaah ka pamajikan ditaros ku abdi nya ge kuring can pernah panggih secara langsung di pamajikan ngan dina ngimpi mah geus kabayang pamajikan teh pikieun rupana teh. Bahkan di naon ada tah mah ngimpi saudara abdi teh. Henteu lain ngimpi sangimpi-ngimpina ditanya neng teh cenah aya karangan dina pipi muhun. Bahkan anu nu batak tercengang naon dugikeun ka boga karang dina tonggongna ge apaleun. Berarti ciri bentuk kanyaah Allah ka jalma anu iman tuh bentuk kanikmatan teh beda-beda mata ulah sok silih sangka dina kanikmatan. Bisa jadi cek urang mah urang teh nu tadina urang teh leuwih hina, leuwih terpuruk, leuwih loba ujianana, cek batur mah urang teh anu paling beruntung. Mata kudu kumaha rek alit rek ageng diajar suku. Gusti alhamdulillah dahar sakieu ayana ge beas 2 cangkir oge mahi saimaheun da aya keneh di goah 2 kintal nu dipasak 2 cangkir sote. Tos beres eta manu kamarinya. Nomor katiluna ciri jalma nu iman teh naon? Wa nardo bil qada'i ridho kana papas. Naon cenah? Naon ibu ari papasten? Kapastian. Tinggal di tengahna. Ai al hukmu al ilahiyu fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi minal ahwal fil ma'isha non fil azali ilal abadi. Ari nu ngaran qada teh nyaeta hukum ketetapan ketentuan ti Allah anu entrep kasaha wae anu bentukna maujudat bakal kajadian. Lamun tos aya aturanana pasti bakal kajadian. Alama hiya alaihi minal ahwali tina naon bae pirang-pirang tingkah ibu ngiceup ayeuna geus ditulis ibu diajali. Ibu ngarenghap ibu ti orok nepikeun ka engke maot ngarenghapna sabaraha juta kali ditulis Bu. Aya tulisanana. Di mana fil ajali ilal abadi ti mimiti di alam ajali dina kolam jeung lauhil mahfud si pulan bin pulan hirupna bakal lahir poe anu jam saanu detik saanu. Tos aya catatanna di parajian ku si anu berakun mah ilen marajian ibu-ibu nu aya ieu. Tos aya tulisanana ti ajali ari ajali teh alam mimiti na manusia direncanakeun diciptakeun tempat ngumpulna para ruh teh di alam ajali. Ruh ti kawit ruhna jalma Nabi Adam dugikeun ka jalma engken di akhir zaman anu bakal lahir terakhir dikumpulkeun pada harita babarengan ilal abadi nepikeun ka waktu anu salalawas. Mana waktu salawasna teh maot soteh di mana? Di dunia, tapi kan geus sabadana maot di dunia urang mah tetap hirup di mana? Di akhirat. Tos. Nomor katiluna ciri jalma iman teh ridho kana kapastian, papasten. Aya qada, aya qadar. Naon ari bedana qada sareng qadar? Qada mah kapastian anu qot'i, anu mutlak teu bisa diganggu gugat. Aya nu kaduana aya qadar, ari qadar mah
sami kepastian ngan nalika eta kepastian tumiba ka urang teh ngalangkungan heula ikhtiar nu jadi makhluk. Contona kumaha? Rizkina geus dibere ku Allah mangrupakeun beas, mangrupakeun daging atah, mangrupakeun asin, mangrupikeun samara jeung sajabana. Mana takdir masak? Hartos ikhtiar. Sanajan beas nama 2 kintal diisi kanana. Ari teu disanggup nya moal naon. Eta nu disebut takdir. Aya ikhtiar pamilih mana pamilih urangna lamun daek masaknya wareg, lamun teu daek masaknya lah. Sapertikeun kitu Bu. Bayangkeun urang calik dina handapeun tangkal buah. Anu eta buah teh keur leubeut buahan. Percaya teu percaya, yakin teu yakin, sanajan mailen teu mawa gantar rek jang ngajul buah, bakal aya hiji 2 buah anu percaya teu? Tah eta disebutna qada. Rizki anu mutlak. Tah gitu bukan ini goreng hate teh. Kana babangsa teh pandangan teh. Baeda kan di sorangan moal wani ka batur mah. Tos. Sanaos urang teu naon teu metik oge aya wae buah anu milik urang. Leres teu? Disebutna eta rezeki anu tapi aya cara anu leuwih manjur mana bekal taraje taekan pupu buahna erep moal. Tah eta disebutna naon? Qadar. Sederhana mah kitu pula. Urang teu usik teu malik bakal menang rezeki nya. Ngan lamun urang ikhtiarna leuwih maka bakal leuwih oge kengingna leuwih seueur. Mata kieu aya geuningan carita jalma hujan badag rek menaon rek numpak bus teh hayu we ngalewat dipegat teu atawa naik angkot geuningan. Angkot teh dipegat ku urang teh nyelebeng. Angkot dipegat nyelebeng. Urang teh geus kukulutup Bu. Nya hujan nya naon ieu angkot eueuh ka karunya teu inget kanu ieu jabah urang teh nini balik pangajian majlis taklim bari ngalek kantong ibu-ibu teh. Bari amplop teh geus baseuh nu tadi teh kahujanan. Misal wah ibu teh geus naon bahkan nepikeun ka aya kedal tina letah urang lisan urang teh mengutuk lain mengutuk atuh naon bahasana nya kukulutus gegeleneng ka tukang angkot bari urang teh teu wawuh. Nah hari beres kitu teh aya naon kan angkot mah tadi ge ieu teu daek ieu ujug-ujug aya ojek ka mana euceuh hayu balik bareng numpak we. Ari teun teh naon itu teh ngariung lobaan di hareup teh sing horeng nu tadi angkot ku urang ditumpakan teh teh ngaguling Bu. Tidinya teh ibu teh ngageber naon tah kaget jeung reuwas kabayang lamun ibu naik angkot eta ibu ge kabawa tah eta qadar. Cek takdir mah urang teh kudu cilaka. Cek kodok mah ibu teh geus ditangtukeun jam saanu waktuna keur hujan numpak angkot bakal cilaka. Ngan kulantaran kajadian sapertikeun kitu bisa jadi Allah keur cara ngarobah takdir urang ngalewatan qadar. Kumaha carana? Ikhtiar urangna dikitukeun. Mata lamun urang geus paham nuwikeun kadinya moal aya pertanyaan sok aya pertanyaan kieu pernah ibu naros di kana hate diri sorangan. Ongkoh urang teh diusik malikeun teh ku Allah. Tapi naha bet aya surga jeung bet aya neraka. Kapan cek paribasa ge cenah usik malik na wayang mah kumaha saha? Nah, bet dihukuman si ieu maka surga si ieu maka neraka. Pernah teh ibu menak jawabanana?
kunaon sanajan takdir geus diatur ku Allah, Allah teh geus apal si ieu teh pi surgaeun, si ieu teh pi narakaeun, tapi nah Allah teu bisa ngarobah. Da nu bisa ngarobah nasib urang di dunia mah saha? Urang. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib urang di dunia lain berarti Allah teu bisa ngarobah urang ibu. Kapan Allah teh nyiptakeun dina diri urang teh dua perkara, hiji akal, dua nafsu. Cek akal teh ibu-ibu ngabring ka pengajian, ngaji. Cek naon? Cek akal. Turu nyul teh naon? Nafsu. Montong ngaji hujan. Jaba payung lagi dipake ku budak sakola agama geus cicing. Bari naon? Bari nyawa HP, jaba infotainment jam 2 bisi tinggalin. Seri nu rumah sama. Ari teu di gugu ka hayang nafsu teh, beret teh angin naon? Angin badak jeung hujan-hujanna. Pikeun ka ngapung kenteng imah jalma nu teu ngaji teh eta. Ninggang brek neumag kahana dan ngudag naon, ngudag nafsu. Cobalah ngudag akal, milu ngaji moal cilaka. Tah kitu proses jalma cilaka jeung salamet nama kumaha pamilih urang keur di dunia. Jadi nu milih nangtukeun urang mah tetep saha? Urang. Allah teh tos nyadiakeun yeuh surga, yeuh neraka. Lamun hayang surga tah ieu carana, lamun hayang neraka tah ieu cara. Saha nu milih? Urang. Mun hayang surganya daek ngaji, daek ibadah, daek salat, jauhan pamaksiatan. Lamun hayang neraka ulah ngagu ka salaki, cicing tong ngaji, tong ibadah, deketan pamaksiatan sakit. Ulah bobo ulah ngaji hujan. Gitu. Nomor katilu ciri jalma nu iman teh sabar dina non ridho dina nampi katantosan ti Gusti Allah. Faqala alaihi salam antumul mu'minuna ari aranjeun teh mu'minuna tegesna jalma-jalma anu iman anu mukmin kabeh hakon kalayan bener iman teh. Bahkan ibu di aya wa qasam warabbil ka'bati demi Allah. Ari Ka'bah masalahna hanes lapad Allah ngan simbol ari Ka'bah teh disebut naon baitullah rumah Allah. Mana cirina setiap jalma nu ibadah ka Baitullah disebut nage tamu Allah duyufullah. Makana ketika aya kalimat warabbil ka'bati sanajan teu aya lapad Allah da geus identik Ka'bah teh milik Allah disebut. Jadi we naon demi Allah. Kangjeng Nabi nyumpah kepada sahabat salila anjeun iman naon boga kasabaran, boga rasa syukur jeung bisa ridho tina katangtuan anjeun teh termasuk jalma nu iman ka Gusti. Tabu tinggal di tengah nabu. Qala ba'dul arifin nyarios sapalihna ahli ma'rifat. As-sabru ari sabar eta salah sumaqomatin sabar teh aya 3 tingkatan. Cek kamari abi nyaurkeun sabar teh teu aya bata tapi aya tingkatan. Mana tingkatan sabar? Hiji tarkus sakwa. Nomor kahijina tingkatan sabar teh tarkus sakwa ninggalkeun ngarasula. Tingkatan sabar anu kahiji teh nalika urang menang ujian cobaan naon bae bentukna teu ngarasula. Eta sabar tingkatan kahiji. Salaki telat ngiriman teu kukulutu, teu nyieun status, henteu gering. Da sok aya ibu-ibu teh survei membuktikan ibu-ibu mah lamun geus teu boga duit kerja jeung ngadadak gering. Nu seuring ngaku. Ngadadak panas tiris teu daek keluar imah teh.
Muriang. Hayong dikompres kunaon ku 50.000. Bapana cenah enggal mamah yang dikepet ku artos. Hayang salakina teu ngarti teh geuningan nya mawa nama mawa duit dengan recehan gopean 50.000. Ditenggeukeun atuh geuneuk. Tas tingkatan kahiji sabar teh naon? Ninggalkeun ngarasu. Wahia darjatut tabiina ari ieu teh tingkatan para tabiin. Ari tabiin teh jalma-jalma anu anut kabeh. Ku kieu Bu, kurun teh afdalul qurun qarni saur Kangjeng Nabi. Pangsae-saena zaman qarni zaman kami saur Kangjeng Nabi, kita zaman Kangjeng Nabi Muhammad. Summal kurun tuluy kurun sabada Kangjeng Nabi saha? Para sohab. Summal kurun teras para tabi. Summal kurun teras para suha. Summal kurun para soli. Summal kurun teras para wali. Summal kurun para urang ge tabiin Bu. Naon ari tabiin teh hartosna anu nuturkeun. Ibu nuturkeun Kanjeng Nabi teu. Berarti urang ge tabiin. Matak bahasan dina mukadimah geuningan wa tabiina wa atba'ut tabiin atau wa tabi'ut tabiin wa taba'ut tabiin atawa nuturkeun kanu nuturkeun. Jadi para tabiin mah sobarna teh ibu dugikeun ka tingkatan anu eta. Tengarasula lamun dipaparinan coba teu sasambat teu naon teu curhat matak kangge urang mah urang diajar Bu nalika urang meunang kapeurih ulah sok diumbar ka batur sabisa mungkin moal maksa ulah dieswekeun. Lamun urang gaduh ka susah gaduh ka peurih gaduh ka bingung ulah sok dieswekeun ulah sok diumbar ka ngan sauihna lamun urang meunang kabungah sok tembongkeun ka batur. Naon sababna? Lain niat rek pamer tapi nembongkeun ka bunga. Idkhalus surur fi qalbin gopilin. Kumaha anu syirik? Bae meh cenah panas tiris. Ulah. Bungahna ku duit eta mah da wajar. Ibu-ibu lamun gering ku duit aneh. Naon sababna? Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ibu geus aya dina Qur'ana. Al malu harta wal banuna jeung anak naon anas eta nya tina eta ke lungsur kana hadis al maratu sholihah teh kunaon awe beut resep-resep ting kana artos beut resep-resep ting kana emas sabab sarua kabehna lagi cocokan ari emas cocokan sanes ari artos cocokan sanes ari ibu cocokan sanes cocokan jang salakina kapana matak ibu jeung duit teh dilanceuk sarua cocokan matak ibu matak kieu jeung emas ge da cocokan sarua jeung kitu naon dina pada sami-sami ibu istri emas jeung harta teh dina pada satu martabat nyaeta perhi cocokan cenah abi rek ngangkat derajat awewe disebut perhiasan dan cocokan ibu teh jiga made in China jiga mobilan 5.000-an tas pada tabiin mah tingkatan sabana teh sok nyumputkeun ka tara ngarasu sok nyumputkeun kana kabingungna. Nomor kedua tingkatan sobar nomor kedua teh waridho bil maqduri jeung ridho kana takdir ridho kana kapastian
Wahia darajatuz zahidina ari ieu teh tingkatan orang-orang anu zuhud. Jadi orang-orang zuhud mah sok ridho kana kepastian, papasten. Dikitu dikieu kalau ge moal gedag kaanginan. Ibu kantos ningali tangkal ieu, tangkal jengjen nu jangkung. Kumaha lamun kaanginan? Oyag-oyagan ka itu ka dieu kumaha angin. Coba tangkal jati. Ajeg ge Bu, rek angin sagede jebug oge angker we jati mah kitu. Heuras. Tah urang teh sing bisa kitu. Ulah ngelai. Sobar abi mah sobar bari jeble. Teu nanaon ketang da eta mah manusiawi punya. Ridho kana atuh papasten ti Gusti eta teh ciri jalma-jalma zuhud. Naon ari zuhud teh? Halo? Bu ari zuhud teh naon? Zuhud teh meuremkeun panon tina Bu jiga kieu tuh. Pepeureuman. Abi socak keur ningali kitab, tinggal ibu. Panon abi keur kana ki. Ibu-ibu katempo teu? Ku abi katingali. Sok kada ibu tunggul kana buku abi katingali teu ku ibu. Samar-samar. Tah kana dunia ge kudu kitu. Eta ciri jalma nu juhud. Lain teu dunia nu juhud teh ibu. Lain teu beunghar nu juhud teh lain. Jalma juhud teh eukeun neuteub kana perkara dunia tapi hate teu moncorong kana perkara eta. Gambaran ibu keur ningali kitab sakuliling teh kapan katinggal ku soca ibu. Tah jalma juhud kitu. Harta boga, pakaya aya, tapi hate teu nyekel teu pageuh kana naon? Kana dunia. Mana nu jadi cirina? Lamun keur boga milik anu leuwih, teu weleh mere sodakoh, infak, sodakoh, zakat ka batu. Di mana keur dibere ujian, breg runtuh usahana, teu ngarasula. Dikitu diki dicabutan nikmat nage teu matak eureun ibadah ka Gusti eta jalma zuhud. Berat bujang urang mah. Urang mah bujang-bujang rugi ratus-ratus juta. Duit 100.000 leungit 1.000 dasar leungit 100.000 teh ibu. Leres teu? Ingat wae. Ini jika dongeng raja teh geuningan. Raja mere artos 88 dirham ka rakyatna. Di petian di wadahan adina petina ku raja ditulusan sabaraha dirham? 100 dirham. Dianterkeun we ku utusan raja teh ka eta rakyatna. Ieu peti ti raja hadiah jang anjeun. Wah girangna bu eta rakyat. Diberi hadiah ti saha? Ti raja, bari tertulis dina buk dina naonna dina petina teh 100. Wah tuluy kumaha? Tuluy si eta rakyat teh ngitung ngagerwan pamajikanana indungna ka dieu. Tingali tuan raja mere naon? Mere hadiah 100 dirham. Isukan urang KGP meuli baju. Ayo ciri kaciri nanti yang ngapa di sawah tuh dah nih 100 dirham teh ibu kira ngelangkung sakitulah. Upami dinar mah kan sadinar teh 4 gram. Ari dirham mah hilap dia betanganana. Pokona mah langkung ti 10 juta mah. Alit 10 juta mah tuh. 100 dirham teh kira ngelangkung 100-an lah langkung. Cek bojona teh ari ngaran awewe kan cek tadi awewe mah jeung duit teh naon? Besti baladna. Hayu bapana geura hitung duit teh cenah. Di etang ibu kudoaan 1 2 3 ati-ati ngitungna ge da sieun naon? Sieun kacreug. 87
salapan jol teh ditelepak eta sirahna salaki ku pamajikanna ceuk mamaha oge naon itung sing bener balikan deui ibu salakina teh 1 2 nepikeun ka poho waktu ibu geus adzan subuh ngitung kena duit 87 88 eueuh sadirham poho waktu jeung sagala rupa sedangkeun di hareupeun panon 88 dirham ngajedik duit eta teh mikiran anu sadirham bari centang tu aya jeung henteu bapa bisi nyelap kana kolong risbang teangan leuheung anu imahna teh lain panggung ibu lebah nu bumina panggung bapana ka kolong imah teangan supeuting-peuting nyantaran kolong imah ya Allah ya Karim nepikeun ka batur mah salat subuh teh ibu jarong jon tadarusan maca Quran imah bareureum harideung panonna ge teu sare sapeupeting ngitung duit eueuh sadir geus sidik ti rajana ge sabaraha 88 tah ibu naon hartina dina hirup ge urang teh sok kadang mah kitu urang sok ngarepkeun perkara nu can pasti ayana dibatur bari nu aya di urang mah tara ditingali jeung eueuh nilaina di mata urang contoh tetangga urang meuli kulkas anyar dong redak hebat tuh padahal waktu urang ge boga kulkas di manaon gitu tetangga urang meuli TV weuteuh padahal nu urang ibu make set top box mah masih kena kuateun tonton da sarua kena si Andin mah eta naon sababna urang masuk ningali kaleuwihan di batur bari tara ningali nu aya dina diri urang nyali kunaon aya persalingkuhan dina rumah tangga sabab si lalaki atawa si awewe ngarasa duanana satu sama lain teu ngarasa ayana kepuasan dina naon dina perasaan heg bijil ti batur misalkeun salaki ibu teh boga rasa hate nyaah 88% ibu hayang leuwih 100% heg salaki urang teh teu bisa mere nu 100% teh ujug-ujug aya lalaki datang kasep jangkung badag mancung boga 100% ibu teh kabang bayong kuno eta sedangkeun ibu teh can apal buat teuing si itu memboga 100% teh boga 88% na kunaon anu salingkuh jeung anu cerai tina rumah tangga gara-gara salingkuh sok beuki terbahagia hirupna sabab ibu terbayang-bayang ku ekspektasi nu tadina urang teh geus boga 88% kagoda kuno ngora kagoda kuno anyar nu 1% nu seolah-olah penyempurna teu manggih ti salaki urang mah cara nu kieu teh kabang bayong kuno eta salaki urang mah geus bunga jeung nu anyar ibu urang mah di kitu jabak KDRT salaki nu anyar nauzubillahi min tak syukuri apa yang tarimakeun ibu peot-peot ge salaki bae bahamna bau rokok jarum coklat oge terus jalma zuhud teh jalma anu teu neuteup socana kana dun kiatu bu ibu hoyong diajar zuhud ayeuna keneh bisa dipraktekkeun cik ari urang ibu terang teu urang sapopoe aya panon poe ibu sok ningali matahari tara asli sok ditinggali kieu nah geuningan ibu ngarasa osok tah ibu teh geus bisa juhud dina hirup teh mana cirina ibu geus nyaho panon poe aya di belah ditu panon poe aya di belah ditu panon poe di belah ditu sedangkeun ibu teh teu ningali secara lang sok da ibu neuteup we kieu lali-lali teuing ibu 5 menit teh da lolong serabnya tah kitu dina dunia oge lamun dunia diteuteup dipencerong ku urang serab
moal aya tungtungna nu ujungna ge lain kalah menang sagala nu ujungna ge nu aya di naon lolong panon urang lolong dalam artian naon sagala dirumpak tunggul di naon diraru catang dirumpak nu saha we teu apal halal jeung haramna naon sababna urang geus kabang bayongan ku urusan dunia matak ciri juhud mah urang sapertikeun ningali panon poe sanajan ibu teu terus ningali di pencorong tiap waktu tapi apal ieu waktu lohor ieu waktu asar ieu waktu sareupna tah kana dunia ge kudu kitu beunghar kudu tapi jeung kudu jadi jalan syiar agama Gusti Allah. Da Kangjeng Nabi ge lain jalma sangsara ibu. Lamun urang gaduh anggapan Kangjeng Nabi jalma miskin terus nikah ka Kangjeng Nabi jadi beunghar sabab kabeungharan Siti Khadijah salah. Ti manaeun aya jalmi miskin mas kawinna ge 40 onta bikang. Ibu harga onta sabaraha puluh juta hijina ayeuna. Sapi wae geus 40 juta onta jaba onta bikang 120 ratus juga nanti bakal tingkut teu apal hargana tas 2 sabar tingkatan nomor kedua teh sabar dina nalika ridho nampi qadar Gusti ieu teh tingkatan sabarna orang-orang zuhud. Nomor katilu wal mahabbatu lil ibtalai nomor katiluna tingkatan sabar teh resep diuji resep nampi ujian wahia darajatus siddiqina ari ieu teh tingkatanana para siddiqin. Nomor katiluna ibu ciri tingkatan sabar teh resep nampi uji naon sababna sabab hakikat mah nalika aya ujian teh rek naek tingkatan ka ibu kapan sekamari ge rek ti TK ka SD di U ti SD ka SMP di U diuji nah ari dina hirup urang bung diuji egois ari ka anak ngapalkeun meh lulus ujian ari hirup teu boga duit urang kukulutuk teu narima kana ujian kumaha halo ieu mah ibu harus ngagelenang ibu-ibu hampuranya ieu mah urang introspeksi babarangan jadi abi nyarus kita lain beuting nunjuk ka ibu-ibu kieu san urang introspeksi sasa urang ngeunteung cik kasalahan urang di belah mana hayu we cenah ujang sabar naon atuh sabar teh bu sabar teh menang tilu tingkatan hiji sabar nu ka hiji naon cenah teu ngarasula nomor kaduana ridho kana takdir nomor katiluna resep diu sabab tina ujian rek naik tingkatan KI naon atuh ari nu ngaran ridho beres tadi sabar ayeuna ridho naon atuh ari nu ngaran ridho tu mari teu aya deui bahasa anu paling elegan jang orang Sunda iwati bahasa tumari naon atuh ari ngaran ridho teh sururul qalbi ala murri hukmihi nu nganamina ridho teh kabungahna hate sururul qalbi teh kabungah hate ala murri hukmihi tina paitna katangtuan ti Allah deui benten sekali deui nu namina ridho teh naon sururul qalbi ala murri hukmihi
hartosna kabunga hate tina nampi kapait katangtuan ti Gusti. Cek bahasa Sunda mah naon? Tumarima. Ari ikhlas mah naon bedana ikhlas jeung ridho? Ikhlas mah ngabrang naon? Sanes. Ari ikhlas mah naon tuh bahasa teh nya? Itu rek sapok-pokeun ngan hese. Dari kia tuh analogi nama. Ikhlas mah kia. Ikhlas mah contohna Bu, urang contohan. Ibu nyangu lain tutung. Rek bade tutung mangga atawa ibu nyangu banjir teuing. Beye jadi leheung beye lebah jadi bubur. Cik ibu rek kumaha? Rek nafsu atawa rek narima? Eta ikhlas. Hartos. Urang posisikeun ya Bu. Posisi ikhlas mah nalika urang tumibakan hiji perkara, heg penyelesaianna saperti kumaha eta ikhlas. Lamun ibu ayeuna geus uninga beas teh nu tadi diasakan teh jadi bubur, heg ku ibu ditamplokeun tah eta teu ikhlas. Lamun eta bubur sangun nu jadi bubur ku ibu teh diaduhkeun, digalokeun kagok sina jadi bubur meh jadi eta ikhlas. Nalika ibu teh keur ngagalokeun bari ikhlas bijil ridho. Naon ridho? Narimakeun. Pait henteu? Pait da ibu teh geus naon? Geus nyamel. Geus ngagoreng jengkol. Geus ngagoreng asin lagi jamah roti, ari sangu jadi bubur. Tah eta ikhlas sinarang ri babari ibunya. Nyontokeun teh mending kana sehari-hari we babari paham. Ngan sok paur teh balik ti dieu tutup jeung wawadahan digenting ngaran wadah uyah ikhlas. Wadah pecin ridho, aduh bahaya. Allah ya karim. Katos Bu. Ridho teh kabunga hate nalika menang narimakeun kapait ti Gusti. Narima darek naon deui atuh. Sagala rupitos ditangtoskeun ku Allah ngan pepeujeuh jang diri urang mah urang diajar tanamkeun rek sae rek awon sanaos tos jadi takdir ti Allah. Urang masing diajar yakinkeun lamun sae takdirna otomatis eta kanyaah ti Allah ka urang ngan lamun awon takdirna yakinkeun dina diri urang eta teh lain kasalahan Allah ka urang tapi kasalahan urang nampi takdir ti Gusti. Ibu teh keur nyiksikan bawang kakeureut nyeri teu? Saha nu salah? Urang atau peso? Urang. Peso mah teu mataan. Saha nu salah? Urang. Urang anu teu hati-hati. Tah kitu dina takdir anu leuwih luas oge. Lamun urang teh tos ngajangjikeun ka anak teh barudak enjing minggu mah minggu ayeuna ieu. Kamari teh ibu teh malam minggu teh mepende budak sok gerabo-rabona rada tanginas enjing urang kaker kop mamah boga mili. Da bapa rek naon? Rek transfer di Jakarta sok engke subuh gugahna subuh keneh ibak langsung. Eta budak geus mandi ari salaki nga-WA mah hampura bapa teu jadi ngirim. Sok rek kumaha? Posisi nu jadi indung pasti bakal bingung hiji nyeri hate. Nomor kedua kecewa. Nomor katiluna budak geus dangdan. Tah eta disebut nari naon? Urang teh kudu neangan kabungah tina takdir anu pait. Cek indung teh urang bisa dibenyokan ari budak kumaha. Tah urang diajar sobar jeung diajari do dina waktu nu ayeuna.
lajengkeun 7 menit deui ka adzan aya kene ada salit deui fa fil hadis maka eta tetep dina hadis ubudillaha kudu nyembah aranjeun ka Allah alar ridho barina ridho fa illam tastati maka anapun lamun teu mampu anjeun kana eta ridho fa pis sobri maka cukup ku gawe sobar alama kana perkara takrohu anu ninggalkeun anjeun atawa anu ninggalkeun perkara nu teresep anjeun hu tina itu perkara khairun kasirun eta teh kahadean anu loba kieu Kangjeng Nabi marentahkeun dina hadisna ubudullaha kudu ibadah kudu nyembah urang ka Gusti alar ridoi barina ridho cek tadi naon ridho teh kabunga hate tina paitna katangtuan ti Gusti sanajan Allah teh loba keneh ngujina ka urang tibatan mere nikmatna sanaos Allah teh seueur keneh mere nyeri hatena ka urang pilara ti batur tibatan kabungah jeung kasenangna urang mah ulah leupas tina taat ibadah ka Gusti sanaos ibu teh tina sabulan teh ngan saminggu bungahna teh eta ge saminggu teh bunga sote peda salaki balik nu biasana di imah tara aya roti ujug-ujug aya roti tawar bari lain sari roti gini roti tawar nu di pasar nu 5 ribuan tapi minimal aya sabulan sekali di imah nu biasana susu teh susu sasetan sajurig datang salaki mah susu kaleng nu biasana ibu-ibu teh tara jajan boga 100.000 we majang jajan baso sanajan saminggu sabulan sakali montahan sabulan sakali montahan serahkeun cenah balikeun saya Allah karim sanajan Allah teh seueur keneh ngujina ka urang tibatan mere nikmatna sing yakin bu loba keneh ujian daripada nikmat teh cek urang da cek Allah masa daya manusia teh moal aya nu dipasihan ujian melebihi batas mampuna jeung ngaleuwihan kakurangan naon jeung ngaleuwihan batas ambang nikmatna moal mungkin aya takdir Allah nu berat sabelah mana berat sabelah teh ujianana loba ari nikmatna saalit moal aya pasti saimbang sagalagi di balik ujian pasti aya contekan sok deui buru keur ujian sok niron lin baheula sok niron di balik ujian itu pasti ada hikmah jadi teu sadaya naon moal mungkin Allah mere ujian anu teu sabanding jeung nikmatna ke bakal dibahas budi dina makalah nu kapayun aya fadl Allah naon kaunggulan Allah aya adil Allah naon ari adil Allah bakal dibahas enjing anu urang bereskeun we hancan ieu sanajan urang dibere ujian terus-terusan ku Allah baik naon bae rupina ujian baik bade dina kahirupan rumah tangga bade jeung tatangga kade bu ujian di rumah we di sakeliling urang adem ayem jeung salaki cantang tu akur jeung budak leres jeung salaki mah harmonis jeung budak pasea teu patanya duikeun ka abi kana ibu nuju di Tasik aya hiji kulawarga nu 7 tahun jeung anak indungna teu patanya nepikeun ka lebaran oge hari-hari indungna gengsi anakna mung pagengsi mung mentah hampura cacakan di jero eta teh nah sanes coba atawa aya nu kulawarga nama harmonis jeung tatangga
silih sigeung. Padahal teu sapira. Jeung teu rek niat ngahinakeun. Dumeh tatangga teh jalma beunghar, jalma gaduh, jalma sagala aya, heg ibu teh balik jalan-jalan, boga kainget rek barang bere ka tatangga. Ibu teh meuli gegetuk misalkeun teh. Kapan cek urang mah gegetuk teh barang nu teu sapira sanes? Bikeun urang mah da niat mere ka tatangga teh, kayak kebenaran jalma nu beunghar. Pok da jalma beunghar teh geuningan. Kalarasan kirang soleh akhlakna teh. Ujug betus tatina di sana. Aya mere ku merena cenah deuleu ieu cenah nu kieu tuh. Ningahinakeun ka urang teh kawas naon? Mural cenah urang bade dibere nu kieu teh. Tidinya ibu nyeri hate asa dihina, asa dihinakeun. Teu akur. Tina barang nu sapele. Ieu mah niat ikhlas ieu teu nari atawa sauwihna. Sawihna teh kumaha ti jalma anu lebih unggul dina kahirupanana heg barang bere ka jalma anu leuwih rendah kahirupanana misal cenah ieu mah eueuh atuh lumayan acuk tilas ceuk urang mah tong dibejakeun urutna mah da geus kanyawan eta teh baju kan jeung di naon urangna sok pundungan keun bae urut oge da alus kena pake we ulah gengsian. Urang nasok pundungan jeung gengsian itu nasok saucap-ucapna nyeri hate pundung teu patanya. Ujian teh Bu. Ujian. Jeung kulawarga mitoha jeung minantu, anak jeung koindu, jeung bapa jeung kolot. Sanajan loba-lobana ujian ti Allah, ulah eureun urang ibadah ka Gusti. Birri ala ridho ibari kudu ridho. Mana ridho teh cek tadi? Rek pait rek beuheur lagu salat maso, rek pait rek beuheur lagu zakat maza, rek pait rek beuheur lagu ibadah mah cek Allah jauhan maksiat jauhan maksi sanajan urang ge keur dinyeri ku Gusti da lain Allah rek nyeri ngan urang nanu ego jeung nu pundungan.